Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Tika Juliani. Abdi Ria Julianti, Abdi Depanira Manggadi. Di dieu abdi sareng rerencangan bade ngawawancara hiji tokoh anu temana ngeunaan ranginang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak ngawawaosna, abdi sareng rerencangan di SMA Negeri 1 bade ngawawancara tentang tokoh Bapak. Punten Bapak hari Bapak wasta sareng saha? Wasta Bapak Mulyadi Setiaputra. Punten Pak, produk naon wae anu didamel di dieu? Kanggo dina produk anu paling utamina mah ranginang. Ranginang teh ranginang Sukarasa Ibu Cucu. Upami kanggo aneka produk nama makanan makanan khas ya, tradisional Sunda. Pertos misalnya upami aya pesanan kanggo acara hajatan biasa dipesankeun naon wae gitu kan. Ya, pertos peuyeum sepan anu terkenal kanggo Kota Bandung kan ayeuna peuyeum Bandung, peuyeum padahal sanes peuyeum sampul wae aya peuyeum sepan. Eta salah sawios produk tradisional Bandung. Makanan sanes produknya. Makanan tradisional khas Kota Bandung. Naon bagina Bapak Upami kanggo usaha kunaon milih ayeuna anu jalan. Maka hiji jalan upami nurutkeun kana pelajaran agama saladetna kan sunah mah kan contohna ti Rasul oge usaha mah nya naon wae cuman dina sunah nama nu katingalna kan di jalan Rasul ge kumpul di jalan kahijina eta anu kaduana anu namina icalan atanapi urang ngadamel produk urang anu janten bos ulah dugikakeun urang Sunda teh hayo we janten sanes ngahinakeun nya sanes ngahinakeun profesi nu sanes gitu kan. Nah, orang luar biasa janten bos di daerah Sunda aya urang Sundana nyariran teu biasa janten bos. Eta nu kadua ulah diperbudak lah. Terus nu katiluna upami ngadamel produk-produk sapertos kieu eta kan menciptakan lapangan pekerjaan. Eta naon margina Bapak dugi ka icalan cuman di dieu Bapak nu dipilih nya khususna sepuh milih ranginang karena ranginang memang tos sohor nya tahun 91 tos ngawitan naon margina kana ranginang tadi nu disebutkeun margi aya sejarahna ranginang teh cenah upami dicularik mah dina kaheureuyan mah dinyana teh cenah ranginang teh neneangan ragi teu meunang bade meuyeuh akhirna didamel ranginang sapertos kitu pilihanana nya teu aya pilihan sih sebetulna mah eta mah cuman karena hobi ngadamel kue-kue nu arane tercipta ranginang biasa ditampil ke masyarakat akhirna kan biasa mendunia eta ngaran ranginang kaduana kunaon nya disalah karena kue-kue tradisional margi kue-kue modern kan terus seueur toko-toko anu upami kue tradisional kan jarang di toko-toko dina Shopee itu masih jarang kenalan. Saran ulang logika ulang Sunda poho karena budaya Sunda eta nu kudu diutamikeun kantanan kan ieu nu di ieuna tegasna bahasa Sunda. Nah, budaya menyanyi eta intina upami ieu Pak ranginangna didistribusikeun di mana wae? upami kanggo pendistribusian kanggo dina jualan online memang nuju di cobinya ngadamel website tos gaduh website nama kanggo channel YouTube terus aya kanggo pendistribusian upami kanggo ayeuna di daerah Cililin, daerah Ciamplas, daerah Sindangkerta, Tancapanggung
Tapi kantos oge ieu dugi ka dicana ka Jakarta itu dilebetkeun ka hotel bintang 5. Didinyana kantos dicobi ku Bapak Presiden Soeharto almarhum kapungkur. Eta tahun 97 kantos dicobi. Tau kami kanggo ayeuna panginten memang anu di Jakarta nanti acan aya di Sumping na dieu paling daerah-daerah nu caket heula. Biasa dipenakan di Sinangkerta tadi Rancak Panggung, Cililin sareng Ciamplas. Saha wae anu damel di dieu Pak? Pami kanggo anu damel aya hiji karyawan sanesna pami salian ti karyawan ya anggota keluarga perkos pun biang abdi sareng pun bojo kana istri yang terkena ya omah. Kami suka dukana naon wae anu diraos dina usaha rengginang ieu Pak? Kanggo suka dukana ya paling kami perkos ayeuna kan hujan dan susah moe eta paningnya duka nama ya upami suka nama ya kadang-kadang biasa ada lapangan pekerjaan buka juana ya terus gaduh penghasilan dina bidang halal. Itu wae Pak katarasan ti abdi sareng encangan. Hatur nuhun kami waktosna. Manten ngabel. Saya kemana nih? Dicekapkeun sakitu wae ti abdi sareng encangan. Tong hilap kana rengginangna sareng katuangan Sunda nu sejenna. Oke tong hilap, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.